digaweun ieu teh. Nyagarakeun can rapi. Urang milu ning keneh ka imah heula si Narsi arek ngajakan digawe sugan mah daekeun. Halo? Cek. Tur di mana, Cek? Assalamualaikum. Cek. Cek. Punten. Cek. Narsi. Ares biasa ro tengah poe kieu gogorokan teh era kitu ku tatangga. Ya, butuh duit teh sih ya. Butuh aya naon? Urang digawe suka ulu. Digawe naon pan urang mah jelema sibuk geuning ari maneh ka dieuna kana naon kitu naik naon? Itu naik si biru aing teh. Gaya sia iraha meulina. Ya, ke eta. Eta teh seladangan yuk salaki aing. Isia ada nganyuk meni balaga. Ya, neng aing teh ngajakan digawe ka sia teh. Di mana atuh? Ya, di apa sawah aing anu 20 hektar geuningan. Penting salaki aing teh ngagarapna ku duaan. Jeung saha wae menyauing kudu 20 hektar ku sorangan. Ya atuh sing pinter. Sia neangan deui balad. Ajakan kitu batur. Teu ku sia. Gajina sabaraha? Kasih mah 10.000 we sapoe. Gawe teh capek. Aya mah kapan madang ti aing. Sagala ti aing. Dengan sanguna jeung naon sing kaharti atuh. Yeuh, jeung goreng pedas ge ngeunah. Naon jeung pedapan ararateul ieu teh kete ateul ieu teu melong kitu urang tas kieu naon ieu teh ngaranna teh ceuk geuning. Capek. Uceut teh tas ditolong ka dieu teh meuni pot dudu lusukan, daweuh bensinan motorna. Wong jelema kaya bensin sakitu teu kausian. Can dikiriman ku salaki aing. Ah, nyaho ah. Isuknya Heueuh, ajakan duaan deui. heueuh keun atuh. Kade bayaranna heueuh. Siap. Cek. Cek. Mun. Ari masih mun ieu na mirarayod ieu. Oh, disampai-sampaikeun. Kum. Saha? Mun. Saha? Ieu Narsi. Aya naon cu? Ari isuk maneh aya ka mana? Nah, kemana-mana meureun. Aya pigawean teu? Eueuh isuk teh rek cicing. Heuh maneh butuh duit teu? Atuh butuh sing sanya nage oce loba duit, tapi dah hayang ari gaweun mah. Kasia lamun nya mah boga duit meureun ieu bilik mung alus mung Ieu, korokos kitu. Hirup sorangan ieu, mending kudu sagala dijieun, hirup lagi sorangan. Anak teu boga, salaki teu boga nya cicing we. Ah maneh mah satu isu kurang digawe kasih gembreng kasih Sarong. Nu mana? Ieu eta geuning uci anu biasa geuning sok minor. Sok minum ku sakieu. Geulangna teh bari geus taih ya. Isuknya di mana di kebona teh? Di Di kebun ditu teh di nyebut sawah. nama di sawah ngagarap nyebut nama. Sabaraha gajihna? 100.000 100.000. Diberi dahar teh 100.000 teh. nyebut nama dibere bari eta ge jeung peda. Jeung peda. Bakal ngeunah da kitangnya jeung peda ge. Lumayan lah cita mah teh Jeung sawa we balad teh. nya aing teh titah neangan gura ngaburu leutik dahar jeung peda tah neangan jelema sugan hiji deui saha Si Edo hatu aja khawatir seulun tangan tuh wae dahar ge sok menta ka dieu. si Edo emang daekeun kitu bisanya boga kabecus gitu si Edo Pira kue da ari duit hayang geuning dahar sok menta pira kue meuni teu daekeun. Nya Aing, dahar yo, unggul nyari digawe henteu. ngajakan si Edo teh aing mah diajakan tapi meuni kitu geuning walaul Walau tanya tapi dari diajak masuk daekeun sok paya urang aku dututunya. Wah, kita urang tunjukkan we ame digawean apa sih Edo kabeh. Ida Jadi aing urang mah sih. narsina capek geuning tu ditu dititah ka dieu ayeuna titah neang si Edo Wayahna. Da bos eta teh bos ngaranna ge ari bos mah kudu diturutan. lamun lain dulur mah dahang Untung teu boga dulu nu kitu. heueuh nya cuy aing mah da
bararing gitu. Jika tuh teangan si edohna da soalna tisuk-isuk can ka dieu si edoh teh tingkah mana Kira-kira ya di imah tah di kebun. teuing nya jika naman teu di imah soalna lamun di imah masuk hadenge geuning ti dieu ge da sok aya we Saya tak masuk ngomong ngabuk teu parah curi ugu ku. heueuh sok jadi kitu Amit-amit bah. teuing mun di kebunna longok we Tuh entah kudu ka ditu. heueuh Mal kumaneh kitu mal di baturan kumaneh. Aing teh rek sare deui jabatan soal. Maneh mah he sujung he. Sok Bae geus beunghar ieu urang mah. Benghar lalecet kieu. Bae nu Turun penting balong. mas loba tara dipake ge nu penting mah teu kawas kitu geuning. Ieu sahiji yeuh. Heuh atunya. Heueuh cik. Rek sare deui urang. Heuh atuh ceuk kadinya isu kuing disamper. Heuh, Tah kade. maneh nyamper ka ditu. Samper ka dieu mah. Heuh atunya isu. Bae we lah kita ulah disamper ka dieu. Di dagoan we di ditu tuh di sisi galeng lah. Dia di parapatan Sama kudu jauh ka dieu. Heuh atunya. Heueuh cik. Oh sok kayak geus mah. Heueuh guys deui. Seboga duit jeung budak jajan. Ayo we budak teh ngaletakan curug. Bapak nanti digawe kekeongan. Allah frustasi. Kita kudungan si Edo teh ka mana atunya? Bararingom kieu. Jadi uing nu riweuh sorangan ieu teh si Sarot teh bayaran leutik. Astagfirullahaladzim, Edo. Ari sia ka mana wae ku aing ditetean. Naon sih dari dia wae. Ari isu kae ka mana? Mau ka mana-mana. Salaki bejana geuring kekeongan. Tadi gawe geus dilaki. Nah, lempar aku di kamar. Oh, mending kene digawe. Biasa geuning ngagarap ceul lumayan we geuning atuh. Sareng sa? Aduh. Mumun, Mumun. Oh, mumun no sok ni sok. oh geuning kecil anu imana geuning duduk geuning. Apa hal tuh? Iya dan sok ngiring ke mami deh. Heeh. Iya. Isu katunya samper ka abi. Kawa abi anu rek nyamper ka Nyamper dieu. ka dia. Ini arogoan kieu cek si Mumun kudu disamper ka ditu. Ieu Sarot deh. teh anu beunghar. Heeh geuning anu ieu geuning ceuk aduh anu salakinana teh geuning anu sok ganteng geuning padahal mah kurapan da salakina teh. Ya, bare Heuh atunya heueuh sok lanjut keur naon eta? frustasi. Frustasi geus ulah di pikiran. Allah mah da sagala ge pasti mere rezeki. Terus atunya Isukan lain isukannya isuk atuh euceu ih. Ari si euceu udah goblok. Ieu teh geus beurang ari si Saroh atuh ka mana nya. Nyebutna 20 hektar. Heuh ti mana da ieu teh lega atuh ceuk. Wah, di ditu meureun tuh. Itu geuning teh itu usahanya. Teuing Itu da. masih galain balad urang da nyebutna geuning digawe teh urang teh kudu tiluan ari itu usaha. Kitu si Saroh mah tara ngartina teh. Baru di tengah-tengah bener geuning. Atau itu teh nu batur tapi diaku ku si Saro. Tuh bakalna teh ceuk kamari ge da mawa motorna ge geuning gembreng kitu. Ih, Geuning nyebutna teh motorna teh warna biru alus, cenah bari goreng geuning. dekil-dekil
nu beunghar kitunya. Teuing da teu kaharti. Beak eta geuning ce eta teh jigana ngajualan sawah balas ku beak. Namaan salakina da kurang teh tina bujur tapi kahana. Basa eta ge nya di lemur abi aya nu nyebut kieu cenah salaki si Saro cenah geus kurapan, Kela. di lebaran, di Edo ari siap kunaon teh tadi ngarerepe we. maneh ngarerepe wae. Maneh mah eta nya mikiran salaki kekeongan teh cager-cager. Kaharti teh urang teh kadu terek naon? Teuing da ieu teh kala kasih dengdangnya. Ih mun aing jadi si Saroh padahal mah ka dieu we geuwat. Ka mana Sarona? Nya kitu teh atuh Edo teh nya. Sembaran heula salaki siga namanya. Karunya keren tapi kurapan. Cadu da ih. Aing mah da boga salaki goreng patut ge hideung-hideung ge da teu kurap. Nya. Mun abi nya. Hareudang deui teh. Asep, Kamari tas Benghar, kita. salakina teh. Asa kabita. Tapi pas ngadenge kurapan, mending Jijik da ceuk. mending kena puguh urang janda-janda sekali. Da eta si Boga Saroh mah salaki. da. Para recek kieu kana baju anyar kalah kotor teh sinar sih dam ke ka imah kudu ka sawah uing lu para recek iki bah hujan ieu teh. Sih menitu bantuan ketik acan coba jalan leur hujan cebrik gitu salah ngomong aing ya Narsi Gimana wae atuh ceuk? Kon tadi teh balik gering we gitu. Harieun gitu darah tinggi na kambuh tawa ari si Edoh ka mana pedah asa eueuh tadi di pulau Tadi teh teu ngareunahun. hei ka mana Nyebut nama ek balik ka imah uing ek melu istirahat cenah. sing saha di imah maneh Teuing da usah saha. kumaha tuh mun pingsan Si Edo teh asa boga penyakit darah tinggi geuning. Basa eta dinyebutkeun geuning cenah. Manehanana teh boga penyakit darah tinggi cenah. Da biasa eta penyakit teh sok kambuhan wae ti kepanasan. Sok babarian geuning. Sudah hanya kalah diajakan digawe, maneh deui make Mane di make telat mah udah hareun teh nyawa teh geus lapar. Lapar Edo we juga jadi tadi gering. mula. Hayu Ulah we. atuh sia tadi teh ka imah uing lain bantuan heula mawaan sangu Tuang yang tuyung. Desukan desa eutik bawauna. Narsi bisa ngomong tuh kala saya nomor nata ke aku Bakar gangin. halo mah Hayu we tuh telepon. naon si Edoh maut Naon? Jadi ini mah aing mau. Biasa geuning ngomong biasa. Bagi selila banyakin tanggungan ya. Sabaraha tahun deui teh si Edo teh. Teuing da sejauh beda jeung urang. Basa eta teh kongsi dona geuning sakurana teh. Udah terus si Edo mah. Nah, ieu kitu.